Cobi mah eta anak ditanya kunaon jangan rembai eta geus beheubeul bisi boga kahayang segala naon. Jate barareta bapak mah nek lempangan ka mana-mana ge teu bisa konsen ja nek usaha segala naon ge gararati. Inget kana anak segala naon bising kumaha onam. Atuh jatenya eta jaker itu geus ditanya kunaon ieu eneng ngalamun bae cicing bae. Atuh dahar, atuh saeutik meuni ge dahar ge nginum ge asal doang. Mandi ge teu daek. Atuh coba ta anak atuh didepong-depong bisik aya panyakitan naon. Jata ta eling teh aya jelema dua ka dieu lah ulin disabrak eta lah. Ngalamun bae atuh coba tanya deui kumaha ta anak. Ih, kumaha ya mama? Tah ditanya ku bapak kalah malik tali itah bapak dinunanya. Justru eta mah memang dina waktu geus datangna orok dua eta waktu hari tatama jeung si Mudi meta ka dieu. Didinya ieu anak loba kana ngalamun, memang loba kana cici. Atuh piraku teh kudu bapana tanu nanyaan segala naon bising isineun. Mendingan keneh mama bae nu nanya. Kunaon gitu, bisi naon-naon gitu manehna. Atuh lain nitah deui atuh nek kumaha atuh jaku kolot di kang geus teu mampu ya anak diomongan geus teu bisa be pokona mah intina mah eta mah masalah nitah kana bapana tuh wajar bapana ieu eta ieu salah bae bapana nu salah bae mah ari aya nu ulin ka dieu kereng bae dong nek eta teh satuju aing mah teu satuju cenah ngomong kitu teh lah ulah kitu ulah kereng bae akibatna makan kana anak sorangan tak kitu kumaha nu rugi saha batur lain orang nurugi mata anak gitulah. Atuh bapak ge waktu harita mah atuh lain masalah nolak jeung teu nolakna. Atuh ku ayana bapak mah nolak ge mengikuti istilahna kahayang anak karena cek anak atuh ulah ditarima pak. Atuh bapak mah nurut bae kana anak karunya ieu kana anak. Bisi eta teh kayak ku kolot di sorangkeun misalkan. Ngaranna ge istilahna ari anakna henteu suka mah kana lalaki. Mualnya tak kolot dipaksa gitu lain naon karena anak bisik stres atau memang kiwari lah gitulah cobi hayu arita mabung ditegor eta anak ditongkeun karek dia ke kamar diceluk dibawa ka dia jadi omongan kunaon Ci buka panton ayo buka Ci coba hudang can mandi can naon coba buka ya buka pantona buka ayo buka gerang mam gampang ku mandi gampang ku sholat mam gitu daek ayo buka kumaha lah pa jadi hudangkeun gitu dek hudang bayi kunaon nila kumaha urang geus kieu lah aduh kumahakeun dipanggil bayi pagahan asup ke jero pagahan cilawang nage pagel coba digedor kayak bapak nu dia ngegedor dimanggil geus kitu gerak gedor tak buka tentah mangan kita eman oke dibuka digedor Ci atuh udang ulah dirinya bae ulah ngerem bae udang nanti karunya ya karena bapak karena mama geus mah jauh udang kudu karunya kana bapak kudu karunya kana mama jeung naon teh mama usaha bapak usaha jeung anak eta mah anak nek kitu bae atuh ngaranna teu karunyaeun ieu mah kolot mah karunya kana anak mah teu karunyaeun kana kolot Ci coba buka ya bising didupak ku bapak ya lawang buka didupak kana ku bapak buka gitulah Beja tadi keluar pulang ramai di kamar diuk di dia diuk ya bapak hayang ngobrol jeung mama diuk di dia tah kunaon ieu enci cicing bae dicelukanan ku kolot ngerem bae geus beheubeul di kamar cobi diobrolkeun dibukakeun kana kolot ulah ngalamun bae ieu mah teu dekeun dahar teu dekeun naon ngalamun bae tuh coba riboga kahayang mah ngomong kana kolot ulah eta ngalamun di kamar coba mama sedih ngalamun gitu lah yang nantu eta ini
Coba sih mah, Pak, ulang ngomong enci-enci bae. Jaran nage miranti. Cima enci be jantos gede. Ya mak ayah keluar daek ngomong dipanggil ku kolot enci ima ogah dipanggil enci at jadi baheula ge tila leutik dipanggil enci bae ieu mangadadak imang segede hayang dipanggil aran asli kunaon jamak mah jeung bapa mah hayang lagi manggil lagi enci bae. Ya eta lah Pak, eta anak mejeh ulah kereng bae eta kana anak. Ya eta lah kara keluar di kerengan bae. Kumaha lamun ngerem deui ta anak. Nek kumaha coba ge, mama sedih lamun deula anak ngerem teu bisa bareng-bareng. Atunya mah ari kitu mah geus ieu mah atuh bapa ge moal kereng-kereng kana anak eta hayang anak misalkan dipanggil nah hayang naon hayang dipanggil aran asli atuh teuing turutkeun bae ngan atuh anak atuh ditanya ku mama ieu kiwari geus babulan-bulan kunaon ngalamun bae bisi boga kahayang nu lain naon atuh kumaha kitu kuduna urang coba ditanya kana anak tanya ku mama karena iya karena Miranti hari yang disebut Miranti bae mah hari geus ogaheun bari disebut Nici hari tambah disebut asli aran Miranti geus teuing turutkeun bung anak kero. Mojo tanya bae sama ku bapak kari kitu mah. Di mama mah geus teu sanggup teh magahan anak, geus lain pagahaneun tah mah geus kitu jam nyus bae kana indungnya geus pagahan bae geura ka ditu sorangan. Oh geus hari kitu mama ke ku bapak bung nu magahan ke bapak nu nanyaan kana Miranti kana anak dasar gitu mah ari tama mama ngarepan anak nganukur menang ku sedih bae ku sedih jama mah magat di jelema lamun magahan anak bari ceurik bae mun magahan anak bari ceurik bae bapak ge atuh lain teu sedih tuh sedih sarua bae tanda anak itu geus ke bapak nu nanyaan cobi ieu Miranti hayang naon ieu menyus bae iya di kamar ngerem bae geus babulan-bulan di kamar maksa dahar segala naon gelam teu asong-asong teu rek dahar sama sekali cobi bejakeun kana bapa meuje ngomong ulah cicing bae ieu mah ditanya ku kolot teu rekeun ngajawab cicing bae geus ngomong nu hade ieu mah cicing be ngomong ulah cicing bae nyen emosi kolot doanggeun teu bertah aja bapa mah gara ngomong sing didupak segala naon teu keheul nela anak itu bae cicing be dong cublag meuje lempang ari tamat teu rekeun ngajawab teu rekeun ngomong diomongan ku kolot teu rekeun ngomong teu rekeun ngajawab meuje ulah cicing di dieu lempang ari tutup mabur mun boga kahayang lain kieu ngomong ngucap hayang naon ieu mah cicing bae nyen emosi doang kana kolot meuje kali itu lempang kali itu sareuk ing mah. Tah, lah Pak kumaha geus kitu lah. Eta ieu bapak mah tadina teh boga anak mentang-mentang hiji di alam bae. Kuari ngalunjak kana urang. Lah kuari mah kumaha coba? Ngalunjak ta anak kuari mah kitu lah. Los urusan Pak emang geus teu sanggup teu urusan anak mending keneh urusan kebo sakandang yang daripada urusan anak hiji geus Pak urusan Pak. Oh geus meujah kabehan karena itu bae ngaromongna aing bae nu disalahkeun ajuna aing ajuna nu emosi geus meujah leumpang aing ya bertahang di mah ge ajuna mikirannya kana anak ya aing indungna geus nyalahkeun kana aing anak model kitu lah dan kudu ngadatangan eta bae kitu ya aing nyar solusi ngadatangan lalaki nu datang ka dieu duaan ka imah bareto si Mudim teh lajeng jeung si Tama kudu ngadatangan kana Tama bae heula nya ya wawuh ieu urut anak buah lainna naon ye bising koorok barang ye anak aing digawean teu pararuguh geus ya nek disiar tongkrongan tepat ieu na Tama nongkrong. 1 hour later. Hei, Mak. Hei, kenaon? Iya dulu foto ya, kenang-kenangan masa lalu. Calik. Ya, nuhun. Naon bos? Oh, jadi tak kawan ini mah aku mau sibuk lah. Lain gitu, Mak. Urang mah rek barang tanyakeun kana sorangan masalah tentang anak urang semenjak sorangan waktu harita datang ka imah jeung si Mudimnya jeung si Mudim datang ka imah waktu bulan-bulan kamari eta. Nah
tidinya iya anak orang mak teu daek dahar teu daek nanaon ngerembay di kamar dahar geh mak eta anak orang lamun teu diasong-asongkeun ka kamar eueuh sama sekali teu daek dahar ka dapur gitu ilok bulan paling ge mandi paling ge ngerem deui ka kamar eta ti semenjak eta be pokona mah dahar eta jarang. Bedeng boga kahayang bos. Nis ditanya boga kahayang nak. Yang ngerembay sok boga kahayang anak perawan mah. Geus ditanya mang geus Kahayang naon? atuh pugu teu teu ngajawab jadi nganukur gubras-gubris be ngajeblokeun lawang paling ge ngerem deui. Coba jajal tawangan kanu bisa. Sugan bisi teh nyaho karena Rocky Warima. Boh teu inget kana kadinya lah bener ha. Atuh paling kayak orang mah kadi bae ya. Ieu anak buah orang ieu harita jadi nu dibawa ka imah eta si Mudi eta bawaan ieu. Sugan ari ieu mah tama nyaho gitulah bisi na teh ngaranna ge lalaki mah ditolak eta penasaran. Ari ieu mah kan pasti nyaho bisi naon-naon teh ya gitu. Bisa bae ta bos. Bareto atuh mentah-mentah ditolak ku anak bos. Ngaran Mudin mah atuh gede penasaran na ieu. Tamah-tamah bos nak kereng bae deui. Henteu eta lalaunan ulah eta sampai nyelekit gitu. Ya mah kana nguseup-nguseup cenah paraban naon anak aing cenah kan kitu eta nyelekit meureun penasaran. Teu maido kadinya nama. Karajeun urang ge eta ku bos dikitukeun atuh nyeri hate. Ieu mah kieu bae mah karena atuh sorangan mah apal sorangan mah sering dibawa-bawa ke orang kan karena jelema nu palalinter eta nya. Jadi orang mah nek nanya kana sorangan sugan-sugan atau si Mudi meta ngajak gitulah karena sorangan ku sorangan diantar geus wayahna lamun bener eta istilahna Mudi masang guna-guna atau napi naon bae kana hiji dukun atau napi kana paranormal wayahna ka urang ieu bejakeun jadi ku urang kenek didatangan dukunna supaya dicabut lamun nya gitu ke. Beuh, ho, kula ingat. Ingat. Eta pernah diantar ku kula eta. Kanu pinter. Nya Eta dibere minyak seungit segala eta. Kira-kira tidinya menang sabah. Nya coba terus lanjutkan. atuh intina mah eta karena mbah eta. Bah, ieu fotona ieu eta cenah kula menyeri cenah teu kuat dikanyerikeun ieu ku bikang ieu cenah ge. Bahkan bapana ge cenah ge kuat ngusir. Jadi sorangan apal. Apal eta ngaran kula mah ngadayakeun teh ke diburi deui ngadayakeun ge lah. Tapi ngebrehkeun foto segala naon kan si Ya dukun. kieu yo tah kitu tah karena dukun da meureun eta menurut fotona. Jadi kieu ari kitu mah nya berarti jelas eta mah atuh berarti sorangan ieu nyaho. Dukunna atuh saha di mana imahna pasti lamun dibajakeun mah atuh urang ge nyaho karena sorangan ge meureun tina nyaho ka paranormal nyaho ka dukun eta. Jadi bawa kurang ieu man urang teu can nyaho aranna coba bejakeun ku sorangan saha dukunna eta pernah datangan ku sorangan nepi ka si Mudi meta. Mbah Amsar eta ngaranna. Meureun apal atuh bos ge. Ke jeung kula ka ditu. Apal nya apal ari kana Mbah Amsar mah apal Dinya bisina kanu lain bisi nya ngan pernah nganter ka dinya. nya hade ke nek didatangan bae kana Mbah Amsar jeung di dia mengeus asa rumah saya eta ge. Wajar ari kitu mah. Meski Warima ulah cicingeun. Ya nu ngaranna penyakit mah pasti aya ubarna ieu. Laju kumaha? Bangkeun bae urang dukuna. Sugan bae kitu boga jang piraku bisa mere penyakit piraku teu bisa ngubarana. Dah ari kitu mah jang kanyahoan ieu nya piraku eueuh jalan kaluarna segala macam penyakit pasti aya ubarna nya itu Ya, lain ya. terus wayahna atuh sorangan kudu nganter engke kana si Mbah Amsar eta tapi memang atuh urang geus apal ieu lamun eta si Mbah Amsar teu bisa ngubaran teu bisa nyareatan kana anak urang mah teuing sakalian supaya dibalikeun eta penyakit nu model kitu kana anu ngaguna-gunana kana anu nuarana si Mudim teh ya. Tah ulah ngomong kengke urang. Mending keneh kiwari bae urang teh angkeun. Ade Ayo mojo, kiwari bae urang tangkeun urang anter. ya ayo Ayo. berangkat Ya.
20 minutes later. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah. Bah. Assalamualaikum. Oh, mana nih ya? Oh, masing bahawa. Bila cukup mah bos. Ya, teu aya ieu na ge. Atuh meski bae jadi simbah atuh eueuh di imah. Jadi orang teangkeun kana nu datang jeung sorangan bae si Mudim. si Mudim. Yang mending kena langsung kadinya gitu. kana mudim. Nah, nu sayu teangkeun urang. Nu hade si Dem ida man. Oh, sih. Dong tilok bete parang sain. Nge-like sinyalna, boy. Tamu suta di na ruyuk ta asta. Masya Allah sinyal. Paeh be aing, da melani tolongan iya. 1 hour later. Dem nu hade Dem. Dem. Aduh mana Miranti. Ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon jawaban amat. Bang sarari kita cia. Biasa bae pengangguran mah kieu. Main judi online mah. Ih, tilok urang mah. Cobe, Dim, ya aing hayang ngobrol jeung dia. Itu, jeung pake nimpuk beungeut malaku ya. Ieu kieu ya aing ya. Ka dieu nama nyiar nama. Jadi anak aing ieu di semenjak didatangan ku dia waktu bulan-bulan kamari jeung si Tama. Iwari ya anak aing doang nu teu pugu, ngalamun bae di kamar. Terekeun dahar, terekeun naon, dikumahakeun ku dia. Aing geus notok lagi ka pasti ku dia aing mah. Karena semenjak dia balik eta di imah aing, atuh langsung anak aing eta gitu. Pak, ulah nyalahkeun kula. Gati ngaran-ngaran lalaki teh ya. Lalaki mah gede penasarana. Jakula keur harita ge kadinya datang baik-baik kan anak bapak. Atuh anak bapak kumaha aja ngomong be edas nyelekit kana hate Pak, tambah diseuneun ku bapana. Aing ge lain naon pas waktu harita. Dararia datang ka imah duaan eta. Kumaha teu nek nolakna kana sorangan karena urang mah mengikuti kahayang anak. Cek anak tolak Pak. Tamah-tamah sorangan pagaweanna ge geus teu pugu. Nek kumaha mikeuna aing kana dia nek diparaban naon anak aing ku dia. Pak, ari bener mah mikeun. Kana lalaki eta anak bapak, ulah manang pagawean heula. Kula mah datang kadinya, Pak, bener-bener dengan hati yang tulus. Lah, kumaha kiwari buktina, anak bapak kumaha? Sampai bapak ka dieu neangkeun kula. Gati lalaki mah gede penasarana, Pak. Bapak lalaki, kula lalaki. Terus hayang bapak ieu maksudna kanaon ka dieu? Jadi maksud aing datang ka dieu eta, aing eta teu nek ngomong-ngomongkeun dia lalaki aing lalaki. Heeh, masalah kadinya mah nyaho aing ge lalaki, tapi henteu kabina-bina teh doang model dia. Dia mah geus ditolak ku bikang. Make diguna-guna segala naon. Ngaranna kitu eta teu jantan. Jadi kiwari kieu aing ieu minta pertanggungjawaban kana dia. Sangkan anak aing eta tadina ge cager supaya cager deui. Pikir dengan otak nu sehat. Pertanggungjawaban kumaha, Pak? Ngaranna ge nasi udah menjadi bubur. Terus hayang bapak kumaha? Jabah heula kula bogokan anak bapak ge. Kiwari mah ulah kan neuleuh anak bapak, neuleuh kolotna ge urang jajedis. Anu geus mah tinggal geus. Ulah diinget-ingetkeun deui, eta mah masa lalu. Nu penting anak aing eta supaya cager deui. Aing mah kana sorangan, Dim. Kumaha bae cara supaya anak aing eta ulah seperti doang kitu. Ya aing geus rungsing sabenerna mah. Lamun secara emosi teh mah aing geus neuleuh dia bae ge, aing geus hayang nonjok. Berbung tadi teh amarah aing dipendam. Hate mah panas, tapi kepala aing ku aing tetep didinginkeun. Coba keba ya bos. Dim. Atuh bos ya bos kula. Dim. Dia tuh jabaturan aing. Cibin kudu sadar hate. Iya mah. Kumaha bae cara. Yang penting Miranti cager. Jangan datangan dukun enggeus. Iya kiwari coba. Mudim datangkeun ka imah. Ya Dim, ulah bangkeng bae. Moal bisa dipungkiri tah teh dia. Aing ge nyaho tah kana dia masih aya keneh terasa kadinya. Atuh nya ayo tamari kayangna kitu urang ka imah atuh siap bae ayo. Kumaha bos? Ayo, Pan, yuk antar aing yuk. ayo. 1 hour later. Dia rasup ya. Pokoknya jalan mana ngerem bae ya gela. Udang. Yo kade yo buka lawang deh yo.
Udang ya, ka dia keluar ya. Ya mudim datang ya. Sugan hari mudim datang mah dibawa ka dia cager. Udang, ka dia keluar ya. Keluar. Keluar. Ih, jaya aa mudim. Ja iyalah hoya anak aing atuh ja daek ngomong keluar ieu mah dicelukan ge mah ku aing teu aya tengerem bae di kamar. Oh ieu mah dumuk. Jeta cager berarti datang dia dim. Laju ieu hayang ene kumaha ja ieu malah sakadeuleuh ku bapa. Ja ieu cager ya ene barang aya mudim. Cobi hayang kumaha ya ene geura ngomong. Keur harita ge, Pak. Miranti pernah ngomong kana mudim. Ngomong naon? Pernah ngomong bahwa Miranti eta hayang dikawin. Tapi mudimna nolak mentah-mentah kana Miranti. Pak harita eta mudim nolak Miranti karena ulah bapa, karena omongan bapak eta nyelekit karena teh mudim. Kula kecewa, Pak. Karena kekecewaan eta, kula nolak Miranti. Oh ngeusi mah dim kieu bae. Jadi atuh anak aing eta atuh jaya kadeuleuhna cager eta mah tinggal karik-karik. Atuh lamun nek ngawin-ngawin, lamun nek ngubaran atuh ubaran. Sangkan atuh seperti biasa deui cagerna. Tadi ge kukula geus dikonokeun di ditu. Ngaranna ge nasi udah menjadi bubur, kumaha deui. Kula jaki wari kana anak bapa Miranti teu bogo. Atuh tamah masalah ngubaran atuh siap bae kula mah. Kan hampura tah mah bising hayang dikawin. Kula angkat tangan, maksudna kula teu bogo deui kiwaring mah. Geus sabodo terserah didinya. Ngalalaga aing doang teu palele ieu dia. Geus ieu mah geura ari nek diubaran mah diubaran dipercepat. Ngalamun teu kaburu diubaran ku dia, aing mah nek dibalikeun. Panyakit eta supaya malih kana dia. Bejo dim balik. Balik. Geus ari tah mah teu rek ngawin tah dia kana anak aing ubaran tah anak aing jadi dia tadi ngomong nek ngubaran. Dia kudu tanggung jawab. Bejo balik. Cuman aing mah nek iya ka dia ge nek tanggung jawab mah kitu. Ubaran. Karunya amat teh bos. Teuin sabodo hayang nak kitu. Lain karunya deh kana anak. Atuh kumaha ja tah kawin tah ngawin geja tereken ngawin kerok. Jadi kumaha keun teuin yang penting mah cager tadi cager atuh cager deui.